Tah abah bade ngagarap anu menuju latihan di video ku abah tah mah teh ayeuna teh aya di luareun gel aya di luareun stadion soreang jeung stadion Jalak Harupat ayeuna mah nu latihan tos sababaraha periode anu bukan periode terakhir teh nah kulantaran ayeuna tempatna disewakeun ayeuna teh janten sababaraha periode mimiti jam 2 nepikeun ka jam 9 masih kana aya nu maranaen tah. Tah lamun urang boga urang kalih aya bakat sepak bola sok sakolakeun ka dieu. Biasa geura insyaallah bakal janten jalmi anu berprestasi biasa sepak bola seperti si Beckham, seperti si Beckham urang mah sok make seperti urang luar negeri mah kasusul urang negeri mah maka emuan tah urang mah seperti si Beckham mana mah sepak bola mah ayeuna moal nepikeun ka berhasil sieun meryogikeun asa boga keahlian lamun urang kalih lamun boga keahlian sepak bola sok sakolakeun ka dieu. Nah didik pendidikan sepak bola wios teu jadi sarjana oge asa pinter sepak bola we duitna ge miliaran. Wah boga ilmu sepak bola mah komo kaangge ku hiji PS mah wah bakal jadi dermawan we jadi jutawan lilin syukur gaji syukur 1 juta 2 juta nepikeun ka ratusan juta per bulan oge upami kaangge jadi pada sepak bola anu berprestasi anu seperti si Beckham. Si Beckham kan terkenal kesayangan Haji Mumu nah kamari Haji Mumu nepikeun ka menang hadiah. Nah, mulai si Adam Alis menang hadiah, si Beckham menang hadiah lantaran berturut-turut jadi juara. Persib Bandung dilawan wah siuran nu ngajegal oge tetep jadi juara. Persib mah dijegal ku Makassar, dijegal ku PS Jawa, PS naon ngaranna teh gini mah Persib Hijab, dijegal. Nah, komo eta mangkilang pemain Persib pindah ka Malut kabeh tapi dah takdir jadi juara. Persib mah pemain kesayanganna ge wah dijual ka Malut oge anger we Persib jadi juara atuh dilawan Persib. Persib kebanggaan Jawa Barat teh Persib. Kumaha kitu mah teh hayang ngomongkeun stadion Jalak Harupatna ieu kapungkur mah sacan aya beo wah ieu teh pangsi sering ngadiange ku Persatuan Sepak Bola Persib Bandung ayeuna mah geus aya bea aduh diluli-luli bikin ka kosong ieuna ge tidak terawat. Nah mudah-mudahan we hari kapayuna generasi penerus bisa neruskeun lapangan Jalak Harupat dah sia-sia itu nangge mah mudah-mudahan pakai latihan atuh dilebet atuh malalayar kumaha bisa kitu kawari-wari sadulur abah mah panjang di pedar bade mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.